Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang sarang simkuring Mang Dede Rajet sapara kanca. Good night pemirsa, welcome kasadayana. Mang Dede separa kanca dina ngadabel dongeng ieu teh nyata bade di kawitan. Nyata dongeng anu judulna Kitunggal teh nya pengarang nama biasa we Bang Dede kitu separa kancanya. Mohon atuh pamirsa urang milarian panglipur kalbu pangbeberah kana manah satacan kulem ieu prung kasadayana. Kacaturkeun di lemur jauh anu mumunggang tempat anu jarang kasorang. Nyaeta aya hiji pendekar anu ngaranna nyaeta Kitunggal teh. Manehanana hirup di tempat jauh anu mumunggang anu jarang kasorang ku jalma. Matak jarang aya jalma anu nyahoeun eta anu ngaranna Kitunggal. Di zaman baheula, di zaman sigana mah samemehna Prabu Kian Santang atawa eyang Prabu Siliwangi. Kitunggal eta manehanana anu cuang cieung eueuh batur hirup ngan sorangan. Bahkan manehna tepikeun ka rela ngorbankeun kasenang, kabungah, kangeunah. Sabab dina pikiranana manehanana ngarasakeun hayang panggih jeung beunang anu ngaranna elmu lahir jeung batinna. Kitunggal eta cenah ceuk beja mah nyaeta hiji pendekar. Hiji pendekar anu sakti mandraguna. Di lemur mumunggang eta anu ngaranna Cipatung eta Kitunggal manehanana dumuk. Cing atuh pamirsa sadayana. Aya lalakon naon jeung carita naon di lemur eta Cipatung teh. Sigana lamun sanggeus didongengkeun Kitunggal mah anu ngaran Cipatung eta teh nyata kaguar jeung kabuka. Di tengah berang panon poe anu panas mentrang sigana rek nyedak kaburit. Eta nu ngaranna Kitunggal manehanana osok ngarasakeun ambek kapegung lamun inget kana lalakon kahirupan manehanana di zaman waktu anu keur leutik. Cenah cek beja mah eta Kitunggal teh manehanana teh sukuna teh buntung. Sabab dina pelebah buntung eta manehanana cenah cek beja mah keur waktu keur leutik teh sukuna diteuk-teuk
ku eta gorombolan. Cenah jeung beja mah cenah keur mayar hutang nu jadi inung bapakna. Heda memang meureun heueuh ku ganasan jeung kagaranganna eta gorombolan di zaman baheula eta. Yen percaya oge kitu tah tukang dongeng oge yen eta lalakon kahirupan kitunggal seperti kitu. Matak atuh eta manehanana sok ngarasakeun amek kapegung jeung murang maring. Lamun inget kana kajadian dina waktu baheula. Bahkan cenah heueuh cek beja mah eta anu ngaran kitunggal teh atawa anu jadi inung bapana teh paeh ku cukang lantaran eta gorombolan. Anu jadi batur pikeun kahirupan manehanana nyangan saukur satos satwa. Memang heueuh manehanana mah memang loba sabab eta gorombolan eueuh saurang oge anu wanieun ka eta patempatan nyata Cipatung. Dina sajaroning kitu manehanana anu ngalatih diri ngasah jiwana. Sangkan manehanana lamun erek bales pati kanu eta ngaranna gorombolan henteu gugur dina patempuran. Matak heueuh katingali eta kitunggal teh barang jeung peutingna teh manehanana ngulik ilmu ngasah diri ngajaga rasa. Heulah lamun disebutkeun teh mah elmuna ge luhur kitu tah kitunggal teh. Manehanana geus gedeg jeung mikir erek neangan gorombolan. Kajen teuing cenah cek paribasana lautan jeung gunung erek diliwatan. Sabab manehanana boga pikir hayang numpes eta gorombolan. Kulon ngetan jeung kaler ngidul oge cenah rek di jugjug cenah kumanehanana rek neangan deuk nananyakeun. Bari jeung kitu teh eta manehanana terus we mata-matakeun jurus-jurusna dina waktu harita. Bahkan teuing jurus ki maung bodas meureunna tah nu dipiboga ku kitunggal teh dina waktu harita. Bener aing. Aing can ngarasakeun genah lamun diri aing tepikeun kancan bisa males pati. Kanu ngaranna eta gorombolan. Sabab gorombolan eta anu geus jieun nandasa kana diri aing. Bahkan tepikeun kanu jadi keluarga aing beak ku eta gorombolan. Matak aing tepikeun ka pelebah mana oge ku aing eta nu ngaran gorombolan diteangan. Rek dipodaran ku aing. Kitu eta cek kitunggal.
bari jeung katingali ta manehanana teh kumis anu japlang panon anu gular-gilar teh gede jengkol tina waktu harita bari jeung manehna muril-muril eta kumisna. Heulah tukang dongengna oge rada keeng gitulah lamun ngadeketan ka eta kitunggal teh. Tapi da kitunggal oge dina waktu harita nyaho jeung nyaho meureunnan mana antara musuh jeung nu lainna. Bari jeung manehanana katingalina diuk dina luhureun batu. Mikir meureunnan tah dina waktu harita teh. Sabab manehanana bener-bener erek init ti eta patempatan. Bener ieu mah. Aing waktuna ayeuna anu kudu ngalang-lang puana neangan jeung nananyakeun anu nandasa ka diri aing jeung ka keluarga aing. Aing teu rela lamun tepikeun ka can panggih jeung jalma anu nandasa ka keluarga aing. Kurang ajar pisan tah. Kitu eta cek kitunggal. Bari jeung heuh tak kitunggal teh manehanana nangtung deui tah dina waktu harita teh. Panon poe anu geus nyedek ka belah kulon sigana mah heueuh rek burit meureun tah dina waktu harita teh. Atuh geus kitu eta kitunggal teu antap parah deui langsung lumpat ngablesat. Teh ngreka mana tah eta kitunggal teh. Ngan anu jelas mah dina waktu harita eta kitunggal manehna dina kaayaan keur ama kapegung. Pamiarsa sadayana geuning kitu eta lalakonna eta nu ngaranna kitunggal dina waktu zaman baheula manehanana anu sukuna buntung diteuk-teuk ku eta gerombolan. Heuh cenah cek beja mah jeung tadi cek manehanana memang heueuh keur mayar hutang nu jadi indung bapakna. Da memang meureun aya nu ngarankeun kaasupna jelema gorombolan atawa rampog mah hirup jauh tina bebeneran, hirup jauh tina rasa. Kanyaah mata kerasa eueuh rasa tega. We meureunnan seperti naon anu kaalaman ku eta kitunggal. Bahkan selain ti kitunggal oge loba oge jalma-jalma anu ti kulon ti wetana ti kidul jeung ti kalerna anu ngalaman seperti kitu. Ngan pedah meureun teu kacaturkeun teu kadongengkeun.
Kitunggal anu terus lumpat ngablesat henteu mikir kana naon-naon dina waktu harita. Ngan anu jelas mah eta kitunggal dina waktu harita manehanana bener ama kapegung. Sabab manehanana inget kana lalakon kahirupan manehanana anu waktu baheula keur leutik. Pokona aing erek ini teu lumampah ti patempatan. Sing sajalma anu wani ka aing sok sing hareupan diri aing. Sabab aing anu ngaranna Kitunggal. Kitu eta cek kitunggal bari jeung hoka tingali tak kitunggal teh sasumar dina waktu harita teh. Kitunggal teh anu teh lah kabayang gitu model kurang oge kitu nu ngaran kitunggal teh pastilah seperti kitu. Kitu eta pamirsa sadayana. Bari jeung gajeleng ka ditu gajeleng ka dieu tah dina waktu harita teh kitunggal teh manehanana bari jeung satengah ngapung jeung ngalayang eta kitunggal manehanana sabab manehanana hayang buru meunang beja di mana nu aya eta anu ngaranna gorombolan. Teu kungsi lila manehana nepi ka tempat dina waktu harita. Bari jeung katingali ta manehna teh susumar dina waktu harita. Panonna anu bolotot sagede jengkol bari jeung muril kumisna. Aduh, pamirsa sadayana Mang Dede ya sanes kirang sono pamirsa. Eta ngadongengkeun lalakonna Kitunggal. Mohon nyada waktosna yen antos teh nya kapan deui. Mun atuh pamirsa sadayana urang lajengkeun deui dongeng anu kakantun ieu teh dina sanes waktos. Mang Dede rajet ngaturkeun nuhun pisan ka sadayana tos ngiring ngarojong. Amit mundur, amit mungkur. Enjing urang teraskeun deui. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.